komo urang nyaritakeun Abuya Cidahu. Masya Allah kula bae ngaji kadinya di benak hati teh di benak aya nu ditanyakeun masalahna aya hiji kiai ngaharamkeun make cincin. Aju kula nyaho ala kadar dina Bukhari jasuna, nyaho dina fikih teh jasuna, cara makena gelas santri mah tugas jelas, tapi kiai ngaharamkeun. Akhirna neuk nanyakeun ka Buya ngaji malam Salasa harita teh. Masya Allah eta Abuya ngaji malam Salasa eta ieu cinggir datang ka dieu make cincin kabeh. Di dieu ka dieu make cincin meureun suku mun kadeuleu mah dicincinan kunyana. Nyurah kikieuan we, nyurah ka kula deui terus yo kai ieu guru. Abuya kai dah lu nyurahkeun teh pan Buya mah kitu nu dibaca mah ieu surah malain kan Buya kitu. Geus kajawab geus berarti henteu teu haram aya ka jempol-jempol make cincin.